batur bae ge deuleu anak urang ragag ceurik ieu alhamdulillah teung teuing nu teu nyaho makan jeung nyebutna teung teuingeun sakumaha tadi anak kolot endek sodako 500 juta anak pan ngana kesehatan ka bapa teung teuing tapi lamun bapa ada teger harta-harta aing anu dikagunakeun aing di akhirat sia aing deuk salamet aing loh ku aing bae eta ngaranna teger kolot ieu mah lain atuh kumaha sia bae aing deuk nuturkeun sia bae sia anak nu panggedean cikal sia nya licik nya nakal sia pan di alem pan di jojo aing geus teu bisa kumaha ku sia mah ulah datang ka kitu tak kolot ka anak Bismillahirrahmanirrahim laki-laki lalaki anu sakitu halormatna awewe anu sakitu perlu belas kasihan kitu keneh budak-budak minta perlindungan akhirna lain hukum nu enduk dijatuhkeun tetapi manusiawina anu timbul hukum Allah na lepas jadi kemanusiaan lah anu timbul lamun geus manusiawi nu timbul hukum bakal terabaikan lantaran ai manusiawi mah pantaba perasaan masing-masing si ieu dede si ieu mah can puguh si ieu nyaah si ieu mah can puguh dede jeung nyaahna mungkin aya muatan manusiawi ngaran aing karunya jasa cerita ka budak eta tah emang kunaon sih manta karunya yatim bapana maot aing karunya jasa masyaallah kajeun bae coba aing nyaho ka karunya sia datang ke mana aju ku sia dibere-bere aing mah karunya hebat kan sia teu percaya aing karunya ka yatim eta percaya guys yuk orang ka belah ditu aya naon hayu itu ge yatim sia karunya ieu lain deui pan itu yatim gini bapana paeh lain kitu aku naon atuh yatim itu jeung yatim ieu lain maksudna kunaon itu yatim itu bapana paeh nu ieu paeh sok ngarti bae urang aing mah yatim ieu mah yatim nu aing karunya indungna tuh kan aya muatan tolol teh coba eta manusiawi ngaranna ai ka yatim ieu karunya lantaran indungna bahenol nerkom ai di itu mah yatim keneh atuh geus sia diabaikeun lantaran bangunna peot ieu manusiawi ngaranna kos kitu beda ya Allah ya Rabb sia merean pakir bae hebat amat sakira teh kok beda nu itu mah rada gede we nu merana ieu mah pakir lain deui pakir ieu mah lain deui pakir ieu mah lain deui atuh akur bae ieu pakir itu pakir itu kitu mah karunya palalaki horenganan nu ieu mah pakir ge aya main manusiawi teh teh kitu ngaranna okos jelema dek calon lurah atau ada calon bupati bohong itu mah jalan di beneran gorong-gorong lantaran nyana teh dihormat jeung geus aya kontrak politik siap kami mendukung anu ieu mah diabaikeun jalan tukang endog nyumpahan tukang piring nyumpahan tetep eta dibener-benerkeun emang kunaon eta rakyat kan henteu lantaran itu mah geus aya kontrak bakal ngadukung ieu mah henteu masih semu-semu keneh manusiawi ngaranna nu kos kitu teh manusia eta moal beres di akhirat nu kos kitu bangsa-bangsa bakal jadi beleumeun neraka jahanam itu nu sodaqona geus lain ikhlas tah mah kos kitu mah make aturan manusiawi tah mah mantak lamun aya kiai dibere ku bupati kemudian dilegleg kiai manusiawi lain kiai robani ngaranna kos kitu mah beda aya kiai robani aya kiai manusiawi ya ieu mah kiai syaitani beda tah mah tuh leuwih jahat tah mah ya kan urang nu hese ge urang neangan kiai robani
dibaca bae kutub robani orang jelema mah setoni ya rese hayang neangan kieu robani aing mah wow di Jakarta dibangun ku ari toko robani aya di jerona jualan cangcut goblok da toko di Jakarta aing ngeliwat ka di ieu toko robani ya emang kieu ka Jakarta ulah loba omanya jelema toko robani malah nyawan anjing siapa ya Allah ya Rabb. Nah iyalah manusiawi iya mah cerita manusiawi maksudnya urang lamun cerita manusiawi seperti itu emang kudu aya manusiawi teh kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kudu make aturan Al-Quran lamun make aturan sorangan bakal beda-beda manusiawina polisi teu make aturan manusiawi atuh cilaka ka ieu mah teu make hukum ka ieu mah make ka ieu mah ringan ka ieu mah keras eta hukum manusiawi lain make hukum rebani cilaka nah ieu mah keur carita urang di Indonesia terlalu make hukum manusiawi lain make hukum rebani kos kieu lah ayana sakieu ge masih alhamdulillah untung loba keneh kiai Jawa Timur loba keneh kiai nu rebani Jawa Tengah masih keneh ngembangkeun rebani Jawa Barat masih kene aya kiai nu robani Banten masih kene aya kiai robani cacak-cacak eueuh kiai robani kiai manusiawi jeung kiai setoni cilaka henteu cenah kiai aya nyaho bae kiai setoni kumaha Golkar kiai setan geus teh mah terus terang we lah pokokna adena aing mah cenah pedai sarua leuwih jahat ti baca Masya Allah ya senangan kirobani anu bener-bener langsung Allah ngahukuman haram ti Allah ngahukuman halal ti Allah makruh sunnah ti Allah dan lain sebagainya mubah ti Allah ulah aya manusiawi setelah eta kakarak make manusiawi ulah ngarumpak hukum-hukum anu geus tertera dina Al-Qur'anul Karim iyalah Abi Lubanah ternyata mengkol tina robani kana manusiawi emang aya unsur naon sebab tatadina kana Nabi Lubanah teh kelompok Yahudi Bani Quraizo didinyalah aya hartana didinyalah aya keluargana deuh lamun sampikeun ka ieu manut ka Muhammad betapa bebeakana cek pikiran manehanana atau lamun haji perang bahaya maka mengkol tina rebani ke manusiawi akhirna Abi Lubanah khianat demi harta khianat terhadap Allah jeung Rasulna demi harta demi anak yakni keluarga khianat terhadap Allah jeung Rasulna turunlah ayat Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wahai jelema nu ariman ulah rek harianat aranjeun kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah ulah jeung harianat ulah rek harianat aranjeun kabeh ka titipan-titipan amanah-amanah aranjeun kabeh anu geus dipercayakeun ku Gusti Allah baik agama maupun lain agama harta awas sing hade wantum talamun bari anjeun teh pan geus nyaraho tentang hukum Allah tentang Rasul Allah tentang amanat kade wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah sing nyaraho aranjeun kabeh teh lian pasti harta-harta aranjeun kabeh teh anak-anak aranjeun kabeh teh horenganan fitnatun fitnah Masya Allah fitnah lakum ka aranjeun kabeh sadatun an umuril akhirah anu ngahalangan anu menghambat tina urusan-urusan akhirat ya Allah ya Rabbi horenganan geus aya dina Al-Qur'an harta teh ngahalangan ka akhirat kita asa teu kaharti cenah kiai atuh sia mah bodoh mesti harti-harti keur kitu ka harti bae maksudna kumaha ya
tapi lubana teh agapan tadina mah robbani neuk ngajelaskeun hukum-hukum ti Kangjeng Nabi anu ti Gusti Allah tapi kulantaran aya hartana besi rusak di kelompok Bani Quraidah demi kelanjutan kelanggengan harta manehna khianat terhadap Allah jeung Rasulna eta harta urang guari Masya Allah demi harta hukum Al-Quran terabaikan hanya demi harta demi jabatan dunia ngaranna hukum Allah terabaikan hanya sekelompok secuil harta agama dek dikamanakeun eta mah gede teuing lah lamun hayang jadi bupati demi keutuhan tahta kemudian ieu teh mengko tina agama gede teh mah urusanna gubernur gede andai mah andai kubu jadi presiden mah andai mah andai lamun teu yen teu bae ngan moal lain henteu ja misal contoh doang contoh nah khianat hanya demi jabatan khianat terhadap Allah jeung Rasulna demi harta khianat Allah jeung Rasulna demi harta doang can karti kene cenah kiai can karti kiai kieu tuh ieu limbah nah sia asal geus ngomong limbah bae haju ka harti bae emang dunia sia kan tadi ieu limbah ieu tah diperebutkeun A B C ribut ya harta mulai nego teu bisa tadina kan geus aing ti heula cek Zaid cek Umar teh lain masalah ti heulana tapi kan kuari mah urusana lain deui masalahna sia kan geus menanam modal di dinya sabaraha persen aing geus 2 lipat ti sia ya tuh pokokna bang aing mah geus ti heula tinggal ti heula kan jem ge berputer goblok sia lain geus aya goblogan tah je berarti sia teh deuk nilepna aing eta kan aing geus kontrak jeung pabrik geus sabaraha kebelna aing teu bisa kitu lantaran aing geus wani 2 kali lipat sok tolol sia tuh isu goblok ka dieu tolol ka itu semua itu jual ki bakat urusan kos kitu mah kan gampang duit tapi itu kan jelema-jelema aing gitu tuh manajerna ge geus aya di leungeun aing ieu mah pabrik seakan-akan nu aing budak ieu budak goblok jeung tolol tuh mulai geus ieu boga pasukan nu kanyaho ku urang kan urusanana hanya sekedar limbah Masya Allah tapi pasukan luar biasa bodyguard Ki Zaid orang Ambon Masya Allah Karim bodyguard Ki Umar orang Banten ya Allah ya Rabbi Ki Bakar nurunkeun ti Madura Ki bodyguard kawe cek orang Madura jangan main-main ya ini celulit ini Madura ini Masya Allah cek orang Banten celulit dipotongkan cek aing dileg-leg bisa aing celulit cek orang Ambon lihat nih klik ini nama maka ya kalung klik kalau ini udah bersuara dunia masuk ke sini ngomong geledek awe ya pasukan gawe ibu hanya demi harta Masya Allah Karim tidinya ribut kajian kuku bahagia teu bisa ditangani urusan lain langsung ke DPR segala limbah urusan tapi permasalahan lagi selain limbah ribut tak di DPR mah urusan limbah nama tamu urusan lah sepira sampah tapi urusan ribut nama kan aya aturan hukum masuklah persidangan eta kakarak saeutik zuhur mah jeung asar geus henteu demi harta Ambon turun demi harta Banten turun demi harta Mandura nyebutna ge lain Madura Mandura tarurun ieu terabaikeun ieu agama salat henteu di dinya mararabok manehanana hanya demi harta
eta keur contoh leutikna bae eta Masya Allah karim hanya secuil harta jang sakadar di dunia doang mewah-mewahan leungit salat leungit haramna mabok sidang kuari lantaran anu digebuk segala rupa ka DPR main sogok aju DPR lagi daek deui disogok geus main sogok-sogokan agama ka mana agama hanya harta eta mah luhur teuing mah kos kitu mah masih kena aya main-main gitu nangarana kabelah ditu mah kepentingan-kepentingan dan sebagainya urang mah nu leutik bae urang mah leutik ya ceritanya yang boga motor tuh boga duit aya nu nawaran ya cukup asal KTP 500.000 jadilah di bener oge nya aing geus sebenarnya agama haram cenah ieu sok ngaji bae tapi kan ieu butuh lah geus tanda naon geus tanda tangan set tanda tangan ieu demi harta riba terus terabaikan riba ya Allah ya Rabbi eta demi harta wani ngahianat ka Allah wani ngahianat ka Kangjeng Rasulullah lamun hayang nyawa pengkhianat tah nu ngeurit pengkhianat Allah kerasa ku jantung siata nu ngeurit teh pengkhianat Rasulullah ieu pan lamun waria anu ngredet keluar nu teu ngredet diuk bae di dieu asal beak kabeh beak kabeh ngredet panggeulana si eta keluar teh ieu teh pengkhianat ieu urang Masya Allah karim can kaharti jasa cenah ge geus kaharti jasa mah kitu ya sia naik motor ayo naik motor sia kemudian kuari kitu kotor nya datang ka imah kumaha aya nu adzan Allahu akbar baleng ka adzan geus batur da berjamaah ka itu nya pura-pura teu neuleuh bae ditanya deh ku bataran ke rumah motor wah nanya siapa aing baralik beres rumah motor batur dah zohor cerita datanglah ke asar ngerokok baik kieu dideukeun we motor bagus seserian siang meureun tah pajar mah aing nyaho bae atuh lain jawa mun kos kitu ngene delegeun we nya di kieu-kieu ya karena rada kurang simetris sakeun teh waduh nyokot obeng gitu asar deh Allahu akbar Allah juga asar deui beres ngarokok deui datang ka magrib eta sekedar demi motor doang zuhur magrib selesai liau pengkhianat pengkhianat eta kos itu masyaallah walamu annama amwalukum fitnah sing nyaraho marana kabeh horeng harta teh pasti jasa jadi fitnah teh lain sakadar fitnah horenganan jadi siksa jaga di akhirat padahal ma anallaha indahu ajrun azim di Gusti Allah teh aya ganjaran nu pohara tapi terabaikeun ganjaran urang mah daekan keneh hianat ka Gusti Allah hakikatna mah jelema nu keur ngumbah motor ninggalkeun salat eta teh keur nambayan seuneu jahanam khianat ke Allah Masya Allah karim rajol bae aya di naka motor anyar kada meulina aduh yang tanyakeun meulina naon gitu coba kula hayang nginjem dekat lah rusak minjem bisa ke sia ngagantian teu bisa cakolot dia teu meunang cenah gitu di kakak nginjem bae ge ieu lah engko kana mah geus bakana mah masing-masing bae kuari mah sia boga aing mah nginjem aing boga sia ulah nginjem ka aing tapi kakak mah kakak bae sia anjing aing kakak di ngan urusanana mun sia boga aing mah nginjem aing boga sia ulah nginjem nggak sokana mah sebab ieu mah harta kesayangan pisah geus antara adi jeung kakak hanya sekedar harta motor deleutik annama amwalukum fitnah ngomong geus adina ka itu aing mah boga kakak boga motor ge ibat nu bonceng jeung aing macan orang ngeuleuh ge hampir teu meunang ngeuleuh aing hampir teu meunang kakak aing teh ku galedeg gitu mulai geus tah bacakeun ku urang walamu annama amwalukum fitnah horenganan
geus nyana tinggalin salat kabelah dina retak antara kekeluargaan kakak jeung adi hanya karena motor. Di akhirat geus jelas bakal dikulub di neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, fitnah eta sakadar motor doang. Ho adina matok tanah belah di ieu hasil paroid kakana datang sia ulah sok sangeunah-ngeunahna bae. Segala paroid segala naon aing ieu kakak sia. Geus kadekeun surat ka we ku aing. Eueuh bapak eta kudu ka anak kudu pang gede kabeh ge sia kudu kubaca aing. Ye kak ulah kos kitu aing ngaji mah pang kudu babagi cara babagi semantak ngaji na kudu sing bener kaki Golkar sia ulah kaki sembarangan tadi kan suratna fitnah harta cokot ku kakana geus kumaha aing bae ngajual aing ngameteran aing sia mah sakumaha aing bae geus pokona kakak sia ngomong segala rupa geus aing tinggal adina we nu teu kabagian da kabeh nu jangga we datang kan guys. Ieu urang kumaha cenah pancen urang boga tinggal di kol tapi urang nyana mah tuh geus beli motor geus mobil. Bejana cenah geus ngajual deui pan urang mah teh heuh nya kumaha ieu. Urang beuleum bae. Ngan bisa rasa kitu doang ngap bae. Lah aing mah pokona satungtung nyana na can mere aing mah nya moal ka nyana. Disaba aing mah teh hayang fitnah. Annama amwalukum fitnah. Lain saeutik eta nu kos kitu teh kudu jauh-jauh urang neangan di pasar Kemis ka pondok ambual aya. Loba jasa teh nu kos karana itu. Bojong mah komo bojong mah biang keladina teh dia. Terus ka belah ditu ka belah. Anu aman teh ngan di Cilongok doang. Annama amwalukum fitnah. Nah, loba jasa jelema anu ninggalkeun salat gara-gara motor jeung mobil jeung tanah, loba jasa jelema anu teu wau jeung dulurna gara-gara harta, loba jasa jelema anu retak jeung anak sangkilang jeung anak ge gara-gara harta. Masyaallah jeung anak bae ge pasini jeung anak pasini ieulah harta. Masyaallah karim eta keur carita halayak rame ku ari mah kiai gara-gara cinta harta anu tadi nanya jadi kiai umat kiai ku ari mah jadi kiai kelompok lantaran jadi kiai kelompok atuh hukumna ge hukum anu remeng-remeng nah ieu kiai hanya untuk sekedar secuil harta ya geus jual hukum ieu khianat terhadap Allah jeung Rasul ambalaya kiai pengkhianat. Bacakeun da ka kiai eta celina cekel huluna wa'lamu annama amwalakum caknya emang kayak juri kan dadang ya jurinya gede di sini sia aju sia kitu deui pacar mah dititah ku aing bae anjeun mah ribut bae sia jeung kiai wa'lamu Masya Allah nu kamari mah urang ngeunaheun jasa ngadenge nasihat kiai eta barang ku ari geus gagelo ka pamarentah ko haju teu ngeunaheun didengena. Masya Allah horenganan di jero hatena hanya untuk secuil harta. Innama amwalukum fitnah. Baheula urang lamun ngadengekeun nasihat-nasihat NU ngeunaheun jasa Kiai Gus Dur nganasihatan nikmat, Kiai Hasyim Muzadi walaupun nyana aya terkontaminasi kabelah dia nama tetep bae jadi ngeunaheun. Urang ngadengekeun Kiai Sahal Mahfud ngeunaheun komo kabelah ditu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mah pohara jasa. Jeung Kiai Haji Abdul Hamid ngeunaheun. Coba NU nu kuari dengekeun ku Celisia. Dengekeun ku Celisia. Emang kieu lain NU, aing NU sebenarnya. Ngan kuari keluar segedeung. Kayak asup deui ge mah. Teu dari kadengna. Kunaon sebab amwal. Urang nu kamari ieu mah urang ngadenge Habib Rizik teh teu ngeunaheun gualak jasa. Urang ngadenge Habib Rizik jelengeng-jelengeng tapi dengan keikhlasan hatina jelema kabeh tertarik. Sebab lain dibere duit kana hayang sabaraha miliar teu hayang, berarti lain demi harta. Ngeunaheun dituturkeun galak tinggal galak ngeunaheun. Tapi lamun kiai saudara-saudara
iya di jero harta eta teh geuraheun Masya Allah tapi tetap orang NU mah NU bae maksudna perkunutan perusolian eta geus sia maju keluar ti NU aju teu kunut deui geus kieu ge cenah keluar ti NU urang ulah kunut ulah usoli belah dituna geus salat zuhur 2 rakaat bae subuh geus bisa ditiir-tiir tah kos kitu mah Syiah ya ge ulah paham Sunni nama tetep bae eta kok eta bangana oknumna kan kan NU mah NU na bae oknumna mah atuh urusannya anak ngan kuari ngadengekeun Kiai NU teu ngarenah Kiai NU anu terlibat ai Kiai NU nu teu atuh henteu Kiai NU dengekeun teu terlibat tetep bae ngeunaheun cekas perasaan lamun geus aya Kiai NU nu terlibat geus teu ngeunaheun perebut NKRI atuh perebut NKRI ja atuh bupati nyaritekeun NKRI NU nyaritekeun NKRI ja atuh ieu ge anu endek kitu naon ngaranna numpaskeun kebatilan NKRI atuh urang ge sarua bae teh NKRI ja urang bangsa Indonesia ieu perebut NKRI ja cek urang mah ya perebut ieu mah nu menang mana meureun perebut NKRI teh paruguh karuh hati-hati ini NKRI jangan dong sarua hati-hati demi NKRI urang lamun kieu bae isi jelema perebut NKRI apa dibere baik itu ya NKRI ya nah cara NU kan dibere ta duit NKRI ini NKRI oh iya sirana siratu malik pendil tinggal satu siapa mau nyaho lah kita mau kerjain ngeletik gitu sirana siratu tapi itu gede itu faedahna nah wa'lamu annama amwalukum fitnah urang jeung ngajabarkeun tentang harta fitnah teh timimiti urusan leutik di keluarga leutik jadi hancur naik ka gede kendaraan motor teu salat teu puasa gara-gara harta hancur kemudian kuari mangarebet ka dulur-dulurna hanya demi keutuhan harta cinta harta retak jeung dulur-dulurna bahkan kuari mah jeung tatangga-tatanggana naik kuari mah boga mobil mobil lagi geus teu meunang dideuleu-deuleu acan bahkan kacana geus lamun liwat ditutupan bae fitnah ieu hanya sekedar harta tapi jadi fitnah kuari jabatanana geus naek deui jadi fitnah annama amwalukum fitnah ngemantak ketika aya jelema sugih kemudian diaromokeun ku batur atuh urang bacakeun bae ayat ieu bener ayat berarti annama amwalukum fitnah selain sakadar fitnah heureuyan di dunia berlanjut ke akhirat siksaeun Allah annama amwalukum wa auladukum fitnah horenganan kudu dikajahokeun bahwasanya nyan anak teh horeng fitnah demi anak urang ribut jeung tatangga demi anak urang ngajual segala rupa hanya sekedar anak doang demi anak kebelaan anak di penjara lantaran teu beres anakna teh jadi fitnah malulu geus fitnah wah geus abalayah jasa fitnah anak beuh ku karunya-karunyana ka anak dibelaan ku urang salat nanti anak jeri kerleutik keneh ceng ulah jeri jeung abah ieu nonton TV nak ayo nak tuh setes ceurik rada leutik tuh bagus anak nama geus ulin teu nonton TV kolot mah terus bae kieu tadi mah ngasuh anak bagus ulin nu lain deui nya mah di dinya teh eureun ceurikna ge kolot teh kieu digedean deui make remote bangunna surat suling na ngeunah mah teh digede joget deui di dinya fitnah anak ya Allah ya Rabbi ieu anak teh terus bae ngahalangan kana salat ngahalangan ngakomo datang ka kieu mah aing geus kolot harta aing aya beneran ku ari keur dijual aing mah nyaho ieu datangnya moal ke tahun hareup geus lain deui rarasaan tah ieu duit bisa miliar tah los 500 ku sia bagikeun nu 500 nah ieu ku aing deuk di ka masjid kan mumpung aing masih hirup bah cak anak kira-kira bah je abah boga otak tah henteu
anak sial jasa. Emang benar? Bah, atuh batur. Otak abah coba pasang. Kami kan anak ieu. Ai masjid makan loba nu tanggung jawab. Masjid mah urusanna urusan kabehan. Moal aya nu teu anggeus masjid mah. Tapi kan anak mah lamun sararusa aya batur anu peduli ka anak abah. Ji manya abah kudu dinasihatan ku kula. Aju kudu kumaha tuh ieu? Geus ka masjid mah cukup 10 20 bae bah. Geus bagikeun di jeung anak mumpung hari ruk keneh anak jadi senang. Atuh kumaha sia bae. Kitu atuh. Geus, bari Mbah 50 juta ieu nya jaga masjidnya. Kula nu dimikeunna. Geus atuh kumaha sia bae. Dimikeun we 10. Di depan kieu nyahoan nyahoy ge. Aya nu kos kitu aya. Geus ulah hudang sia, hudang ka nyahoan. Bapana laporan buku ka aing. Kasia ka kieu teh sabaraha eta jang masjid 10. 10. Nu bener saya kieu. Iya tuh 10. Masyaallah. Pan bangun kaget tenawat mah haji mah kuna. Henteu sih teh kurang. Henteu teh imah yang nyawa bae kudu. Jadi benerna 50 sakieu teh. 50. Geus lah ulah loba omong ngaji lah geus. Ya ganjaran Mang Haji mah geus bae tuh 10 teh. Ya, en kitu sakieu. Dek 500 juta dihalangan ku anak. Wa'lamu annama auladukum fitnah. Dek diajak ka sorga anak. Lamun 500 juta di ka masjidkeun di akhirat nyana dipanggil karena masjid teh selesai ku 500 juta harta bapana sahanunya cak bapana teh beuh Gusti manya kula ieu ka sorga sosoranganan pan kula teh boga anak kula nu baheula ngadukung teh wayahna bae Gusti pangnyalametkeun sahanunya lamun di akhirat anakna haju salamet milu ieu mah lain pan bapana ge ti kerlek nu tadina endeu ka sorga teh lantaran loba kasalahan nah ieu wayahna ka neraka heula mun teh mah cak malaikat harita teh jadi 500 teh jadi ka nerakana pan dipanggil anakna gara-gara dia goblok dia tah emang dia mah tolol dia mah tungtu nama dia bae itu salah fitnah. Masya Allah loba jasa nu ngajual harta demi anak tapi terabaikan agama mah bahkan imah ge dijual demi anak tapi hukum Allah terabaikan pengkhianat Allah orang anak. Masya Allah karim timimiti leutik datang ke gede urusan anak nah jadi kalang dada bapana jadi kalang dada anakna terus bae dibela walaupun salah fitnah. Numantak aya hiji waliullah anu keur nikmat jasa ibadah ka Gusti Allah lantaran dibukakeun hijab tiba-tiba ngeuna kuari teu ngeunaheun eueuh kalazatan ibadah pan ibadah teh lain sakadar Allahu Akbar tapi aya nu nempel nu hese dicaritakeunana lazat eta mah hese dicaritakeun eta mah urusan lazat. Sebab naon? Sebab moal bisa dibentang teh teu rasa. Deui para waliullah nu geus boga rasa masyaallah nyana termenung sabulan 2 bulan geus sataun kalazatan ibadah teh eueuh Gusti ieu teh aya naon Gusti masyaallah. Ditapakuran tentang dahar, ja biasa tentang minum, ja biasa tentang pake, ja biasa tentang muasyarah ngaji, ja biasa. Tapi geuninganan kalazatan tafakur teh jeung ibadah aya naon Gusti ngadoa tengah peuting. Ya Allah ya Rabb naon anu bakal jadi ngahalangan kana kalazatan abdi cabut ku Gusti. Andai kata harta abdi ngahalangan kalazatan ibadah abdi cabut rela abdi mah leuwih harta tuntaskeun kabeh asal abdi nikmat ka Gusti. Andai kata baju-baju ieu ngahalangan beakeun kabeh abdi mah rela sataranjang nu penting boga lazat. Andai kata pamajikan abdi Gusti ngahalangan kana kalazatan abdi ganti pamajikan abdi. Sia masa nu kos kitu bae. Aju bae aja hayang ganti burung. Henteu cenah hayang ganti menambah doang. Masyaallah. Andai kata Gusti anak abdi ngahalangan kana kalazatan abdi ka Gusti cabut anak abdi
seketika eta dihandap lantaran imananya di Mekah makan tingkat nyana aya di 3 ear dihandap careuri kabeh aya naon eta barang di dieu horeng anakna ragag ganda anakna ragag begitu ragag anakna kabeh dihandap teh carerik nyana ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin kadang ku pamajikan anak ragag alhamdulillah geus urang urusan bae maneh mah teu nyaho naon aya rahasia di hate kakak lain kitu atuh batur bae ge deuleu anak urang ragag ceurik ieu alhamdulillah teung teuing nu teu nyaho mah kan nyebutna teung teuingeun sakumaha tadi anak kolot endek sodako 500 juta anak pan nganasehatan ka bapa teung teuing tapi lamun bapa ada teger harta aing anu dek ngagunakeun aing di akhirat sia aing dek salamet aing loh ku aing bae eta ngaran teger kolot ieu mah lain atuh kumaha sia bae aing dek nuturkeun sia bae sia anak nu panggedean cikal sia nya licik nya nakal sia pan di alem pan di jojo aing geus teu bisa kumaha ku sia mah ulah datang ka kitu da kolot ka anak nah ieu beres caritana di urusan salat peti Allahu Akbar lazat datang deui horenganan salila sataun lantaran indungna yakni pamajikanana ieu boga anak luar biasa anak pikareseupeunana kunyana sok digendong sok asup hate sok diome asup hate padahal anak lain hiji kahiji kadua katilu biasa bae nu ieu mah asup hate ayalah cinta terhadap anak sehingga cinta ka anak ngahalangan cinta ka Allah asal aya kadua cinta salianti Allah moal ngeunaheun ibadah mah urang cinta ka pamajikan salat moal ngeunaheun urang cinta ka anak salat moal ngeunaheun cinta ka motor salat moal ngeunaheun jeung naon nu dipake ka cinta aya di hate urang setar salat Allahu Akbar resep urang ka motor keur salat saya tidak keur salat resep ka sawah aya urang keur salat resep ka mobil aya urang keur salat resep ka urang Karawang aya ngagitek-gitek Allah leungi kahalangan ku karesep kadua ti Allah ieu geus sarua anak biasa bae urang tapi ulah asup hate ulah ngelekeun ka cinta urang ka Allah sehingga urang daek ngorbankeun salat hukum-hukum Allah demi anak silakan tama fitnah ngaranna malah bak urang diwir aing resep ka sia kulantaran resep ka sia supaya sia salamat cekel ceulina bareng jeung abah ka masjid sia ayo tah eta karak mantap pokos gitu cicing sia di dieu ayo salat jeung abah Allahu Akbar menang sampai 2 pae cekel deui abah mah moal ka sia bae heula cak anakna kok kiamat sih abah boga kepentingan ceng ilu kepentingan abah tuh goblok sia geus sia si istiqomah ulah nurutan abah jiban jadi kieu nya cak anak teh kabalinger ya abah ieu ieu abah naon kolot anak teh neuleuh abah abahna istiqomah atuh sakali 2 kali galak ka dituna menutur tuh mantak anak daek nonton TV ge atuh emang kolot sok kieu bae di TV eta lah permasalahan komo aju kieu bae abah eta seuli sorangan tolong atuh anakna mah leuwih timatan abah atuh Masya Allah kolot kencing berdiri anak kencing hiber itu baik geus leuwih ti lari deui guys nah iyalah horenganan harta jeung anak teh jadi fitnah anu ngahalangan tina berbagai urusan akhirat padahal mawa'an Allah sing saenyana Gusti Allah indahu ajrun azim di Gusti Allah teh aya ganjaran anu pohara tetapi kadang-kadang ajrun azim yakni ieu ganjaran teh surga ku harta ku anak lain tah harta jeung anak dibawa
jangan luruskan ke sorga dan jadi ngahalangan sorga nu mantap fala tafutuhu ulah are katinggalun anjeun ganjaran anu gede ku gara-gara ngajagaan harta urang tinggalin sorga ku ngajagaan anak urang cinta ka anak urang tinggalin sorga ku hianat ka Allah jeung ka Rasulullah demi harta demi anak urang teh menang-nangan sakadar neraka naudzubillah min atakhshawnahum apakah maneh sadarin kepada kaum-kaum kufar ulah sieun fallahu ahaqqu an takhshaw Allah mulai hak kudu dipake kasih perintah Allah naon eta laksanakeun dibandingkan jeung ninggalkeun perintah sieun ka jelema Allah hita perang urang teu daek perang lantaran sieun ka jelema maningan sieun ka Allah tuturkeun perintah Allah Allah hita perang ulah sieun ka jelema nang Allah kendalikeun kabeh ketika Allah ngainstruksikeun tuturkeun geura perintah Allah sebab setiap perintah aya hikmah urang kan kuari aya di alam asbab ngaranna alam hikmah alam nasut alam mulki ieu urang dunia ieu alam teh kos kitu teh urang teh kuari teh alam amri alam hikmah alam nasut alam mulki eta teh keneh dunia ieu kuari jadi urang teu kaluar tina hikmah jelema dijibere sugih ku Gusti Allah pasti aya hikmahan apa dek dicilakakeun apakah endek kitu dibahagiakeun hikmahna aya jelema disusahkeun ku Gusti Allah alam hikmah ngaranna ieu jelema disusahkeun di modalan sabaraha duit bae ge ieu teh jelema teh ambruk bae aya hikmahan apa dek dicilakakeun apa endek dibahagiakeun jelema teh dibere pamajikanna geulis ku Gusti Allah ieu ge hikmahna naon dieu apakah dek ditentremkeun apakah manehna dek nurut ka pamajikan aya nu pamajikanna nurut jasa nya geulis nya pinter nya nurut tentrem berarti ngajakan ngaji bae ka ngaji ka salat ka tahajud ka kitu dibere duit lah kula mah teu kudu dibere duit leutik mah gede bae Pak tentrem jada tah aya jelema dibere kawin jeung pamajikan anu anyar geulis geunaheun beuh luar biasa tetapi kadeleuna ngaji rada kurang salat rada kurang sedekah kitu keneh jeung dulur henteu rarepok kitu keneh aya hak-hak akan anu teu dilaksanakeun berarti ieu kan hilakakeun pamajikan teh teu karasa alam hikmah ieu keur boga pamajikan nu itu mah jang ngeunaheun jasa di bawana ketika dek sedekah tah ketika henteu sedekah di kitu tegor ka can sedekah ketika teu tahajud ka hudang tahajud ka ngeunaheun jeung nu itu mah padahal teu pati geulis barang kuari kawin jeung nu geulis ketika dek sedekah lah ka ulah ka sedekah heulanan urang usaha bae heulanan ka ye ya hak-hak batur lah hak batur ge loban tuh gitu kan di akhirat mah kumangke bae ka bukan kos gitu tah dan lain-lain sebagainya si itu nah itu dulur urang itu kan itu keur hajatan lah tuh ka hajat mah hajat bae ka si itu dulu lah ka heuh namanya nama rendenyana bae nyilakakeun teh pamajikan nyilakakeun teh teu karasa alam hikmah teh alam hikmah ieu teh urang teh keur aya di jero alam hikmah dibere sugih bakal cilaka apakah bakal bahaya apakah bakal bahagia dibere susah kitu keneh dibere urang pamajikan hiji dua aya hikmahna tilu aya hikmahna dan lain sebagainya di jero gerak-gerak urang teh moal kaluar ti hikmah urang dibere ilmu aya hikmah ieu ilmu bakal nyilakakeun apakah bakal ngabahagiakeun termasuk ilmu agama geus puguh tah mah ilmu politik nu aya di urang mah jalain ilmu agama ieu ilmu ekonomi nu aya di urang lain agama ieu tah mah kos kitu mah dia politik agama mah Al-Qur'an atau ekonomi agama mah apaan Al-Qur'an nah kuari mah geus teu make demokrasi sabodo nah kuari mah ilmu agama sorangan jadi hijab al ilmu hijabun fil yaqdah kiai loba nu kahijab ku ilmuna ngajual ayat ngajual bendera ngajual mulia ngajual agung demi untuk meraih dunia cilaka tah ilmu teh nyilakakeun nu bodoh mah leuwih cilaka nu pinter we cilaka tuh ka nu bodoh wal jahlu hijabun fil ghaflah masyaallah karim kurang napakuran titipan ti Gusti Allah ilmu bakal ditanya engke geus sampai di mana ieu disampaikeun
jeung kumaha cara nyampekeunana jeung naon maksud nyampekeunana. Mun urang teu napakuran eta bahaya. Ieu alam hikmah ngaranna teh. Alam hikmah disebut alam hikmah, alam nasud, alamul ki. Naik beta ka dinya tah set masuk urang ka alam malakut, alam malaikat anu urang bisa dempo di dinya karena keindahan ciptaan Gusti Allah. Hanya nyana jeung Allah nu uning. Iyalah lamun dipimpin ku seorang pemimpin nu geus aya di alam eta. Cara di zaman Kangjeng dipimpin langsung ku Kangjeng, zaman sahabat dipimpin ku para sahabat, zaman tabiin dipimpin ku tabiin. Nu setan geus embungeun jeung henteu daekeun, teu bisaeun nya ngagoda ka para sahabat, ka para tabiin. Atba tabiin ge geus teu bisa digoda ku setan. Barang datang ke alam urang kuari, saha nu bakal jadi pamimpinan nu ulah bulak belok. Hiji be agama saha. Kamari mah kadangena ngomongkeun agama, barang tadi mah isuk-isuk pan lain deui sih. Jadina apaan sanu diomongkeunana ieu. Tuh, minggu kamari mah kadangena waduh teger teh ya. Masyaallah. Halal. Minggu kadua halal dak. Minggu katilu ya lalah. Bulan kamari mah haram nak kencang haram. Barang bulan kedua haram dak. Katilu ya bisa halal bisa haram sih. Udah jadi kos gitu. Masya Allah tetegep teh. Kredit 2 harga haram teh kos gitu teh. Masa aya akdaen teu beunang. Lamun kitu cash 100.000, lamun kredit 200.000 haram teh kos gitu teh ribawi. Barang kabelah dina ki eta sih duka bari surah kenapa ya haram sih kabelah dina ya bisa halal bisa haram sebenarnya orang buka showroom kiai itu beres ya kiai pasti atau boga bae. Gusti Allah ya jadi kos karari lalakon tetegep ya gitu teh Allah lah mulai dipakai kasih in kuntum mu'minin lamun aranjeun kabeh iman ka Allah Subhanahu wa taala. Mantap instruksi Gusti Allah sekaligus. Qatiluhum yu'adzibuhumullah. Perangan ku anjeun kufar-kufar anu geus memberikan penganiayaan terhadap mukminin. Anunya musyawarah deka bunuh Muhammad, kemudian Kangjeng Nabi diusir di Mekah, nyana ngayakeun perjanjian jeung kaum Qabilah Khuzaa ditubuh udar kumanehanana, nyana Allah nu ngamimitian perangan cek Gusti Allah. Yu'adzibhum bakal disiksa gerak ku Gusti Allah. Bi aidikum melalui tangan-tangan aranjeun perang. Melalui tangan anjeun bakal tersiksa nya. Diboyong dalegan wa yukhzib bakal dihidapkeun ku Gusti Allah wa yansukum bakal ditulung ku Gusti Allah ngelehkeun para kufar-kufar bahkan bakal ngajadikeun kawarasan ka dada-dada ka hate-hate kaum mukmin. Urang kan kuari sebagai mukminin nempokeun jeung ngadengekeun kejadian-kejadian peperangan di luar negeri, Palestina, Yaman, sekitar duker parang ketika aya nu gagah jeung aya kemenangan asana cager kan hate urang. Masya Allah urang ngadenge Saddam Hussein gagah bae ge wah dunia udang kabeh ya sabaraha ribu manusia nu digaranan Saddam Hussein bari jeung kuari ge can bisa lempang. Tapi kan gagah baik. Ngeunaheun perasaan orang ngadenge bahasa-bahasa Saddam Hussein, ngadenge gerakan-gerakan Saddam Hussein, ngadenge perlawanan Saddam Hussein. Perasaan cager hati orang teh kabeh ngadoakeun. Adapun urusan kekalahan dan wafat geus aya di Lauhil Mahfuz. Tetapi terangkat perasaan hati orang teh ieu yasfi sudur qaumil mukminin.
ketika orang ngadenge pemimpin aju nyana berhadapan aju milu ka ditu perasaan ciut komo kiai ulama aju milu ka ditu ya Allah ya Rabbi perasaan aing leutik amat sih hirup teh kos teu boga wawanen bae ayat diteuneun di mana tah ayat cenah mah politik bae teh ayat diteuneun di mana ciut perasaan tah ketika ku Allah dititah merangan kufar perangan hiji bakal disiksa ku Gusti Allah melalui leungeun aja dua bakal dihinakan ku Gusti Allah diboyong dibunuh ilu bakal ditolong ku Gusti Allah ngelehkeun maranana obat wa yasfi sudura qaumil mu'minin bakal cager hati-hati mukminin lima wa yudhib wa qulubi bakal ngalegitkeun kana kaheurasan kekuatan hati maranehanana lawan ya Allah ya Rabbi dititah kalawan kufar mantap kuari kudu belajar deh kuari besi kuari diperbaharui deh Cimande ulangan kakerepekan doang ayo bener deh kuari Cikaret Cikalong abeh babari ngalong na ngampihna ka ditu tadi kudu ya Allah hizib baca Braja Musti cekal kurang tangkal jauh bila perlu jauh nak hakan kurang iya dalam bentuk itu tegagah itu kudu gagah di zaman kolot-kolot urang kamari lamun urang carita Masya Allah tembak buka dadana lagi tembak lagi kan nyana eplek sorangan sieun tuh diseret ki Ahmad diserang datang ke pos ka dieu kena batu tuh diseret pakai kuda atuh begitu datang ke pos udangnya dibuka dadana ini saya Ahmad depan Belanda lumpat pucar kacir Masya Allah karim tak eta tah kos kara itu gagah Belanda boga sejarah di Indonesia hujana kuari disekep di sejarah di Belanda keistimewaan bangsa-bangsa Indonesia lain lalaga mantap loba nu arasub Islam orang Belanda di urang loba nulu di urang neuleuh keistimewaan Indonesia nah ieu keur carita padahal mah geus wayah udang nama boh Jakarta emang kumaha gitu kuari ulah coba-coba orang Jakarta toel gerage yehe ujian ngapung teu turun deui unggal daerah ngabogaanan gitu karena gerak bela diri unggal daerah kurang Jakarta terkenal dengan pesina Bogor terkenal dengan cimandena minyakna doangnya dioleskeun tutung minyakna doang can ku urang permainanana itu cimande baheula cimande kuali bade oles-oles budug bae pugu atuh kuari penipuan Cimande Ambalaya Masya Allah urang lamun ka Kulon wah permainan anak geus aya Paku Banten segala lain lalaga loba permainan Tangerang mah teu dibejakeun ka mamana tapi jarago orang Tangerang permainan naon nya mah besi Jakarta itu anu Tangerang kahebatan Tangerang mah tapi lamun gelut pang menang heran gue lagi orang Tangerang eta aneh jauh saya eta ji atuh eta Karawang terkenal lah kurang Tangerang orang Tangerang Karawang mah lenyap Karawang tanpa Tangerang tidak ada Subang tanpa Tangerang duit dibawaan kan itu di Tangerang Ambalaya Tangerang eta nu ngaramekeun dua negara ta eta ta ku nagara mamana mah tilok rawe Karawang dicekel ku Bandung mal rame pedit cekel ku Tasik komo berepet dur-durpet cekel ku Garut gitu kene cekel ku Tangerang hujan duit ka imah-imah dijual Tangerang tolol jasa goblok Tangerang teu paya perhitungan polon giliran teu boga naon bae mawa seuseuheun kana kolot ya eta orang Tangerang saha cenah kieu loba omong Masya Allah pangbung-bungin sinden dibawa ke Garut ke Tasik ke Bandung bungin nolaknya
tapi dibawa ke Tangerang trekan mandi ge geus teu kudu di Karawang engke bae di Tangerang. Aya eta negara nu kos kitu ya Allah satipe jasa tabah jeung Bekasi 3 Karawang Subang Bekasi Tangerang sapikiran teh jelema teh. Ya Allah ya Rabbi teh ieu cerita peperangan perang teh seperti itu siapkeun mental perang ulah jadi hadam kafir urang kudu jadi hadam Allah. Ingat ka dongeng Nabi Sulaiman hiji nabi anu diangkat ku Gusti Allah nabi aya di nyana rasul aya di nyana kakayaan aya di nyana bisa ngomong jeung berbagai makhluk-makhluk Allah. Dia nama bisa ngomong jeung jin, bisa ngomong jeung setan, bisa ngomong jeung iblis, bisa ngomong jeung hewan-hewan. Nu ngaran maung, gajah, lauk, bobeh, kana ka angin-angin. Bisa ngobrol jeung tangkal kayu jeung batu. Masya Allah, maha kaya Allah, maha besar Allah, maha gagah Allah. Nyiptakeun hambana nu ngaran Kanjeng Nabi Sulaiman seperti eta. Jang dalil jaga di akhirat. Besi aya nu sugih teu dayakeun ibadah ka Gusti Allah angsongkeun Kanjeng Nabi Sulaiman. Tah, urang kumaha aing nyiptakeun kasugihan di nabi aing, ya rabi, ya rasul. Tetapi nyana terus bae hatena ka aing. Ayo dia. Ayo dia. Deh, gakarak boga apaan sakempes bae geus sia. Geus teu daek sujud sia. Datangkeun Kanjeng Nabi Sulaiman. Lawanan. Ya Allah ya Rabbi jelema gering we teu daekeun ibadah ka Gusti Allah yo lawan yo ayo Masya Allah kali kumaha maneh keur di dunia beuh kula mah bilat kula jadi terus hate kula mah ka Gusti bae Aisyah kula mah cenah kakarake sales mah doang teu salat Zabaniyah seret ayo Kanjeng Nabi anu kasep teu daekeun ibadah malah jadi artis kasep teh. Ya, datangkan. Sob. Merene sob. Lawan sob. Masya Allah. Iya mas kasep kira-kira aja loba datang ka ngeuretan ramo teu karasa ku neuleuh kasep na pohara jasa. Nah, tapi kan hate sia kumaha? Ka Gusti bae. Aisyah. Ya Allah, kakarak boga kasep kos kitu bage dijualan Gusti pake jadi artis. Hah? Seren. Tajang kos kitu engke di akhirat. Jang dalil-dalil Gusti ada ka mana hayu? Hayu ada ka mana? Kanjeng Nabi Sulaiman teh diinstruksikeun ku Gusti Allah pitah merangan kufar-kufar. Merangan teh maksudna mah lain deuk nganiaya jeung ngarusak kana kaayaan ragadna. Tetapi nya kita ngaluhurkeun agama Allah maca 2 kalimat syahadat, maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah. Beli kuda Sulaiman cek Gusti Allah. Wah bagus. Dibelian ku Kanjeng Nabi Sulaiman boga kuda 20.000 kuda eueuh tanding. 20.000 kuda. Bagus dah pohara, gagahna, sanderna dan lain semua moal aya. Tanding di dunia mun aya keneh kuda nu bagus, beuleh. Ulah aya kafir-kafir boga nu bagus. Ya Allah ya Rabb, eta hebatna Kanjeng Nabi Sulaiman. Kadengekeun raja mana boga kuda beuli sabaraha duit bae. Kadengekeun raja mana, kadengekeun jawara mana, kadengekeun pemimpin mana atau masyarakat mana, negara mana nu aya kuda nu hebat, beuleh sabaraha duit bae. Beli didatang ka eueuh kuda nu bagus iwalti kuda Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis ngobrolnya dari Kanjeng kuda. Kuda. Mana diciptakeun ku Gusti Allah nyaon teh jang naon teh? Kumaha tuan teh? Jang perang sia. Siap. Tanya deh, sia kuda, jang naon sia? Kumaha tuan bae kula mau tuan raja bae. Sia dipake perang ku aing kula mah sia leumpah. Siap kula mah. Asal dititah ku tuan raja perang kula mah siap. Wah beh kuda tadi omongan ku tuan raja bari usap-usap ku Kanjeng Nabi Sulaiman ti isuk
datang ke asar salat kan asar Kanjeng Sulaiman barang asar nu biasa berjamaah teh poho datang ka jam 5 teu berjamaah cak Kanjeng Nabi Sulaiman gara-gara kuda aya terbersit resep ka kuda ini dedeg pagadeg gagahna hebatna bagusna sehingga aya tah saeutik poho ka Gusti Allah resep ka kuda ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Sulaiman lantaran kula ieu dititah ngumpulkeun kuda jang perang pandemi Gusti tapi kuari kunaon kuali resep kana kuda maka hampura Gusti ieu besi dikutuk-kutuan ieu kuda ku kula dek dipencitan dek dipake nyubuhan jelema bae mah dijadikeun perang ku kula bismillahirrahmanirrahim kahadam-hadamna pencitan kabeh gituan engke kumaha mun perang ulah ngomong ieu aing gara-gara kuda poho ka Gusti Allah pencet kabeh careurik engke perang kumaha ieu perang sakena ieu pancen kudu menang sakena ieu kuda geus disiapkeun dipencitan ulah loba omong pencitan kumaha aing bae sia dia mah gitu ge pencitan set kabeh pencit pasar suguhkeun cicing kabeh prajurit bing kuda 20.000 dipencit kabeh nyebaragus kadenge ku kufar-kufar bahwa Kanjeng Nabi Sulaiman kuda ada di pencitan berarti geus teu boga kendaraan jang perang hudang kafir lawan Sulaiman berikut tentara-tentarana prajurit-prajurit sikat habis lantaran jana geus teu boga kendaraan hebat kuta tadina di balian kuari geus di pencitan nah berarti geus nyiap kekalahan siap raja-raja kafir siap dek kalawan Kanjeng Nabi Sulaiman Kanjeng Nabi Sulaiman ngadoa ya Allah ya Rabb abdi titah perang ku Gusti haju titah melian kuda enggeus sanggeus kula aya resep ka kuda jadi poho ka Gusti ieu kan salah ku aya sakitu ku kula dipencitan terserah Gusti abdi kudu perang jeung kudu menang kudu eleh-eleh sabada Gusti ye cak Gusti aduh nyangakeun sadaya-daya abdi diciptakeun ku Gusti kita perang nageh ku Gusti haju nu ngamenangkeun jeung nu ngelehkeun ge Gusti kuari kuda-kuda anu ngomohokeun ka Gusti ku kula disikat habis lantaran aya terbersit resep kana kuda bakal jadi bahaya engke perang mah perang bae tapi cinta dunia kan cilaka ku abdi ku ari mah abdi ninggalkeun kana kuda becitan kuda demi keagungan Gusti lain demi kana naon lain demi kunaon demi keagungan Gusti ku abdi dipencitan teh demi Gusti nyagakeun deui ka Gusti cek Gusti Allah lawan kafir berangkat Kanjeng Nabi Sulaiman cak tentarana urang make naon ulah ngomongna naon lempang tentara gideung gawe ieu kumaha ieu urang lalakon perang lempang pan itu mah make kendaraan tuan ulah loba omong aya di aturan Allah hayo waduh asal orang paraeh kajian buku mah Kanjeng Nabi Sulaiman tengah jalan perang ngadoa ya Allah ya Rabb tentara abdi anu jumlahna puluhan ribu dek ngalawan tentara kufar lamun eleh berarti agama lenyap menang luhur agama nyagakeun ka Gusti Sulaiman lantaran maneh geus ngaliapkeun kuda 20 kuda demi aing lain demi nafsu maneh demi keagungan aing lain demi keagungan maneh demi kekuatan aing lain demi kekuatan maneh diganti ku aing cek Gusti Allah kuda eueuh nanaonan wari pake kendaraan aing angin usia sambat angin tentara sia kedan naik angin kabeh Masya Allah Kanjeng Nabi Sulaiman seserian sorangan bae cek tentara kunaon tuan seserian tenang iya tuh luar biasa langsung ku Kanjeng Nabi Sulaiman disambat angin sanggeus disambat diomong angin bawa tentara wabeh gunakeun ka bawa kabeh jeung perang kabeh berangkat naik angin tungtungna mah kos lalagaan perang
aya hiji tentara ngaranna Haji Pende ragakeun raga ka subur pare modal keistimewaan Kangjeng Nabi Sulaiman emang kumaha gitu begitu datang ke medan laga kaget atuh kabeh di luhur atuh nguing-nguingan aju angin lagi bisa diajak ngomong ku Kangjeng Nabi Sulaiman mun aya panah giwarkeun mun aya pedang giwarkeun atuh teu daekeun kena atuh teu daekeun kena atuh asal aya keseut asal aya kena atuh tentara kararieu mah ye ieu teh kudu perang urang masyaallah maha kawasa Allah mantap cek Kangjeng Nabi ketika orang ninggalkan dunia demi Allah bakal diganti kudu leuwih bagus asal karena Allah ninggalkan anak orang sedekah karena Allah diganti kudu leuwih bagus orang boga pamajikan teh nurut ka urang teh ganti ku urang bakal diganti kudu leuwih bagus wah tentu sama insyaallah daripada gaya benaonan diajak ibadah nahara rese jasa dek sodako engke neangan jaloba keneh asal karena Allah ulah kena gelisna ulah kena kayana ulah kena pinterna karena Allah aing mah ngaganti sia ge lah picen ku aing mah karena Allah dibereng ke bakal leuwih bagus pasti jasa eta ye Kangjeng Nabi Sulaiman mah boga kendaraanana angin ngan khusus jeung Kangjeng Nabi Sulaiman setelah perang dibere permadani jeung cincin jeung itek di Allah itek di sorga cincin di sorga permadani nage di sorga jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah lamun dek ka mana naik permadani angin set berangkat ka mana ka hayang ya Allah ya Rabb eta teh jang kacamata urang ketika urang ninggalkeun materi dunia tapi lillahi ta'ala diganti pasti jasa Kangjeng Nabi Sulaiman penuh keyakinan 20.000 udah sander hebat tapi demi keagungan Allah kekuatan Allah lantaran terbesit resep picen nyanggakeun ka Gusti Allah dibere angin leuwih dahsyat tibatan puna qatiluhum ulah sieun kege ayat pitulung Allah Subhanahu wa taala pasti jasa asal bener-bener urang liilahi kalimatillah